kecuali Allah. Alaihi tawakkaltu, ka Gusti Allah hungkul abdi tatagenan, abdi masrah teu kasalian Allah. Wa huwa rabbul arsyil azim. Gusti Allah teh pangeran Arasy anu maha agung, maha luhur. Disebut Arasy supaya nyaho sebab ulun nyaho kegedean Arasy. Lamun ulun nyaho kana kegedean Arasy atuh komo anu ngadamelna Gusti Allah. Mantap dijelaskeun teh supaya hebah urang, sieun urang ka Gusti Allah. Gusti Allah teh wa huwa rabbul arsyil azim. Bejakeun Muhammad Kanjeng sakitu poharana, boga sifatan nu poharana, karakter anu luar biasana, tapi ku Gusti Allah geus dinasehatan Muhammad fa in tawallau mun anjeun dakwah haju maranehanana menggo, anjeun dakwah marehana ngabalieur, anjeun ngajak manehanana ngajebian, ulah leutik hate, ulah leutik hate Muhammad, bacakeun di jero hati anjeun Muhammad, hasbiyallah nu nyukupan ka kaula Allah. Ingat, nu nyieun dunia teh aing cak Allah, nu nyieun maneh aing, nu nyieun manusia aing ngabingitian, aing anu nyieun, aing nu nyiptakeun, sia mangan sakada tugas Muhammad. Ketika daekeun alhamdulillah, ketika teu daekeun bacakeun hasbiyallah la ilaha illahu. Konsep yang urang ketika orang dakwah, hayu ajakan berbagai elemen masyarakat, nu petani, nu pedagang, nu PNS, nu polisi, nu TNI, wabeh dakwahan ku urang, jawara ketika adaekeun manehna nuturkeun dakwah urang teh lantaran ikhlas, insyaallah lamun ikhlas. Kuncina hanya ikhlas, lain kapinteran teh ikhlas. Meangan anu pinter ambalaya, dek predikat sarjana, profesor, doktor ambalaya, tapi teu ikhlas, pangengceul. Tapi ketika ikhlas, teu kudu loba ilmu makomo jeung loba, teu kudu loba, ikhlas. Ulah hayang nanaon, hiji bae hayang ridho Allah. Bakal ditaluturkeun ku sasaha oge, tah ieu konsepna. Tapi ketika anjeun dakwah haju jelema ngabalieur, ulah nyeri hate. Nu pertama ngabalieur tatangga, nu tadina deket jeung urang ngajauhan. Kos kitulah ku Allah teh dicatur-caturkeun. Urang yen pondok pesantren, urang dakwah, nu tadina ngadukung urang mental, nu tadina jauh jeung urang deket. Cobaan. Dulur urang nu tadina manut jadi henteu. Nu tadina henteu jadi manut. Minggu-minggu kamari, bulan-bulan kamari, tahun-tahun kamari mah nurut. Kuari mah jadi teu nurut. Nah ieu teh cobaan jang anjeun. Mana teh lillah pante si dakwahna. Ketika ngabalieur ucapkeun hasbiyallah. Nu nyukupan ka kaula Allah. Ulah mah sakadar dakwah we. Ari daek nuturkeun, ari teu daek mah hasbiyallah nu nyukupan ka kaula Gusti Allah. Allah teh la ilaha illahu, teu pangeran kecuali Allah. Alaihi tawakkaltu, ka Gusti Allah hungkul abdi tatagenan teu kasasaha. Nikmat urang hirup. Urang dakwah batur daek alhamdulillah nang Allah ulah rasana urang. Ketika teu darahekeun hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkal. Pasrahkeun ka Gusti Allah. Ulah nyeri hate. Ulah haju kieu aing kurang kumaha ngadawahan. Sia teu nurut bae gaing. Aduh, akibat teu nurut siarkan teu merena naon ka goblok teh coba tah. Nah, ulah sok aju nyileuh ka dieu biasa bae sih. Tuh kan. Ieu kunaon sih jadi teu nurut, akibat teu nurut kan jadi pemasukan kurang. Urang makan kitu bae tah urusanana. Lempengkeun. Teu nurut hasbiyallah la ilaha illahu. Abdi ciptaan Gusti titah dakwah ku Gusti lantaran abdi diamanatan ilmu ku Gusti hasil masantren. Daekeun nang Gusti.
ketika henteu daekeun ku Gusti keneh cobaan jang abdi hasbi Allah Gusti nyiptakeun langit Gusti nyiptakeun bumi Gusti nyiptakeun abdi Gusti nyiptakeun umat abdi mangan sakadar nyampaikan ketika daekeun ketika teu daekeun hasbi Allah balik orang ka Allah la ilaha illallah urang na ka Allah teh pangeran wajib disembah kecuali Allah alaihi tawakkaltu ka Gusti wungkul abdi tatageuna abdi tawakal bi ghairi teu kasalian Gusti Gusti teh wa rabbul arsyil azim pangeran aras anu agung kok disebut si aras teh eueuh nu apal kana kagedean aras langit kahiji langit kadua teh ieu pohara langit katilu leuwih pohara gede dibayangkeun ku ahli tafsir ieu langit kahiji langit kadua teh ieu teh leuwih gede ti langit kahiji langit katilu ngalimpudan langit kadua langit kaopat ngalimpudan langit katilu langit kalima ngalimpudan langit kaopat langit kagenep kitu saha nu nyaho di atas eta aya sidratil muntaha aya lauhil mahfuz aya kursi aya aras saha nu apal eueuh nu apal kecuali Sang Maha Pencipta lamun Allah nyaritakeun wa huwa rabbul arsyil azim momo nu nyiptakeun pangeran aras anu maha agung nu nu nyaho momo gustina atuh ieu urang boga hirup ti Allah yuhi urang paeh ti Allah yumit urang gerak ti Allah al-muharrik urang cicing ti Allah al-sakin sehat ulah diakun urang nang Allah gering ulah diakun urang nang Allah nu nyehatkeun Allah nu ngageringkeun Allah tinggal kumaha kelas sampai urang bersyariat ya urang mah kelas syariat ketika jelema geus hakikat suat syariat mah nyanggakeun sadaya-daya ka Allah urang kuari teh ditita ku Allah emang Allah teh apaleun masyarakat anu didakwahan ku apaleun nu nurut apaleun nu teu nurut apaleun teu kunaon nyeri hate teu kudu nyeri hate kembali ke Allah ih masyaallah hampang lamun dibawa kos kitu teh urang dakwah geus daraekeun jaieun nu didakwahan ku urang marebuan tapi anu daekeun mah aya be 2 esek pengajian di masjid teh masyaallah aya 20-an ge jeung tihang aya 10 atuh ngaji dengan 10 jeung tihang 20 masyaallah ya geus mulai nyeri hate hasbiyallah nu nyukupkeun ka kaula Allah terus bae abdi bae teh deuk dakwah teh ya Allah uningan ieu sakieu meureun diberena urang nu paling hebat jadi jelema teh ulah boga kahayang tapi mensyukuri pemberian Allah eta nu hese ulah boga kahayang urang mah yo santri teh boga 1000 2000 3000 kahayang urang kahayang Allah lain tuh kan kahayang urang mah urang boga pamajikan teh 4 gareulis kabeh narurut hiji jeung nya jore nya galak beda kan kahayang urang nya kahayang Allah tah aya geus kula tuh kos karar itu mah deureus teh nu 4 teh nya gareulis nya narurut kan ngeunaheun ieu mah hiji cam medut bae masyaallah nyarekan teu eureun aya anakan mah terus nah ieu kumaha ieu nu paling hebat mah mensyukuri pemberian Allah geus saya syukuran jamal kebal di alam dunia eta nu pangluhurna jelema ya Allah ya Rabb abdi teh aya teh meunang caca ngaji teh horenganan mensyukuri pemberian Allah abdi sakieu diberena ku Gusti kamari mah ngarasula teh aing ngaca kunaon ai batur karasep aya abdi henteu horenganan lain kitu menikmati ya Allah abdi syukuran dijadikeun jelema sakieu ge teh dijadikeun monyet takan mantap cak Allah hampir sih sebenarnya jeung monyet sok aja diteruskeun jemaah tuh menikmati dan mensyukuri ya Allah ya Rabb abdi teh ieu dagang sekuatana kamari mah merontah hayang meuli mobil hayang meuli motor hayang meuli anu tapi geuninganan sakieu horenganan nu paling bagus mah dagang mah terus tapi mensyukuri pemberian Allah ya Allah alhamdulillah neuleuh ka handap loba jelema anu handapeun ti urang ulah neuleuh ka mensyukuri pemberian Allah ilmu sakitu terus bae ku urang teh dikejar ilmu mah tapi urang mensyukuri pemberian Allah ulah kieu beuh kiai anu mah
kuhara amat teh anu dah kok aing mah padahal mah luhuran aing ilmuna luhuran aing umurna luhuran aing turunanana kok si eta bah boga ilmu sakitu jeung budak kena jadi hebat diteluh wae mulai geus main Sukabumi geus tungtung nama Sukabumi kaajak beta Pelabuhan Ratu. Nah lain gitu mensyukuri pemberian alhamdulillah ya Allah ya bisa sholat karena titipan ilmu ti Gusti bersyukur bisa tahajud bersyukur urang kabelah dina urang boga harta bersyukur batur mah ieu teh heuseun urang mah babari berikan kanu butuh mensyukuri pemberian Allah ulah merontah yang ieu hayang itu tak eta anu hebat mah ibadah teh kos kitu mensyukuri pemberian Allah. Geus urang datang ka imah teh diusapan ku urang pamajikan. Naon sih ngaji kun ngusapan? Aing kakara kapanggih orang ngaji teh kudu bersyukur. Emang kunaon emang teu bersyukur? Lain kamari maneng kumaha-kumaha ge aing teh asana sok ngabanding-banding we jeung batur teh ya. Moal eta sih kos kitu. Teu ieu mah teh naon? Wah justru dek bersyukur kumaha sih? Geus aing geus kuari malah, kuari mah geus alhamdulillah pemberian ti Allah kakak sakieu, neng sakieu. Hajur bae mah kakak jadi lembut kieu, Kak. Atuh pan ngaji kakak mah. Baru masyaallah aja kakak minggu harap di modalan ku abdi mah. Jadi beda kakak kuari mah lembut perasaan, menusuk hati perasaan. Asa abdi teh dimiliki ku kakak. Masyaallah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Kak, terus ngaji Kak, terus. Bisi kurang modal, kiku pula, modalan tuh, gara-gara lembut mensyukuri orang. Biasa maka haji balak, balik gaji tuh mana cari, mana sanggup, mana siap dengan jadi aing capek sih lagi ngam. Kado pengen ngaji ongko tapi ceuli tarorek. Tapi kuari mah jadi lembut ke kakak, masya Allah. Kakak iba atuh kakak mah ai disadiakeun dek dahar kakak mah henteu lah dek sabar we heula sedih ka kula ladege kakak jadi kos kitu Kak atuh geus we lain dek menikmati jeung mensyukuri pemberian Allah jangan nenge meureun boga pikiran kakak lapar teh meureun boga perasaan ulah kitu Kak beas kakak kudunya homa beas Kak geus lah urang paruasa bening lah kakak kuat kuat kula henteu tak iyalah mensyukuri pemberian Allah geus malaya hasud bakal eta nu mantak hasud teh eta teh tadi meronta ya Allah tuh kan ketika orang dakwah kangjeng asli nama ieu mah dikaurangkeun baheula konsepna kangjeng teh fa in tawallau Muhammad lamun ngabalalir kabeh fakul ucapkeun hasbiyallah la ilaha illahu pake ku urang ketika urang dakwah ngabalir jelema hasbiyallah la ilaha illahu nunyukeun ka kaula Allah teh pangeran kecuali Allah alaihi tawakkaltu ka Gusti wungkul abdi tatagenan wa huwa rabbul arsyil azim Gusti teh pangeran aras bae diatur ku Allah sakitu gedena komo urang cek Allah teh aing teh neuleukeun ka sia teh ku aing geus dibatas umur sia teh ngawer ngidul ngetan ngulon eta teh ku aing teh keur dideuleukeun teu pernah teu deuleu aing ka sia di masjid sia di mushola sia di majelis taklim emang aing teh deuleukeun aing ka sia tuh ka jero hate sia aing innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum rupa sia ku aing tepati dideuleuh tapi qalbu sia ku aing dideuleuh ka mana loyog sia ya Allah ya Rabbi urang teh dideuleukeun ku Gusti Allah Allah teh nu ngurusan pangeran teh nu ngurus aras susah gede aras susah gitu gede na bagian diurus ku Gusti Allah atuh kumaha urang ieu teh leutik dunia teh wali Allah bagian geus nempoleutik kana dunia teh bisa hiberan isuk-isuk bisa ka Mekah sore bisa ka Madinah juga ka Palestina eta hamba Allah bisa kikituanan leutik dunia teh komo ku malaikat atuh kunaon urang ngaju ngarasullah masyaallah.